Geus puncengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodot teh. Jarawat meni beureum kieu pencet kitu sieun peurih antep wae asa ngagokan deui tapi keke asa jadi nyari keun urang ingkeun tepi ka asakna jiga cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacambah kaluar tina kulumutna mudak jaya nu sumora ti saca anjeun akang nya geuning bener jadi panyari kana banget kuring anu saur batur mah ngalaka indung saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan kana pangambung sareng kening mama ari gado ngalaka enin nini kuring naon deui jiga mama teh nya nya biwir jeung buuk jiga kembar cenah kuring sareng mamah teh tah mun kalebah awak jigana ngalaka bapa malah lebah lempang mah cegih pisan pada ngagareblay saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa ari bapa nya ti saha deui ari lain ti bapana deui mah nyata aki kuring cenah eta oge da kuring mah teu kongsi tepang anjeunna kabujeng ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eueuh eta saha nu kalaluar tina kalangkang banget kuring malah beuki ngalobaan. Oh nya kaharti ayeuna mah dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta anu ngembat panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan cinta teh ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa, terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanya kadeueuh aranjeun nu ngamuara dina diri kuring moal digegeuleuh moal dikokotor. Insyaallah mugi Gusti ngapi ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hati kuring keur mejehna bungah. Cinta nu makarina dada dibarengan jeung jarawat nu melentung dina ieu pipi. Beukeun gerang ngarandaka, terus kembangan, terus buahan. Walungan cinta anu ngamalir dina diri kuring keun senang ngalir terus ka anak, ka incu, ka buyut, ka bao, terus nepi ka turunan nu pangjauhna. Pancen kuring ayeuna bajoang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh terus ngamalir dugi ka samudra rahmat pangeran insyaallah. Ieu jarawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyautan. Akang ari ayeuna aya di mana?